Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Wa nudiba sareng disunatkeun. Wa nudiba sareng disunatkeun li musallin pikeun jalma nu salat naon tawajjuhun jeung hareup. Linahwi jidarin pikeun saumpamana tembok. Aw amudin atana pitihang. Min kulli saisin tegesna tina saban-saban anu ngajungkrang. Tulur tipahihi anu ari panjang luhurna itu sahis eta sulusa diroin 2/3 asta. Pasaro atawa langkung seueur. Wama jeung ari jarak bainahu anu tetep antarana itu sahis wa baina aqbil musolli jeung antarana keneungna jalma nu salat eta salah satu adruin 3 pirang-pirang asta. Faqala mangka leuwih sakedik kumarin aja teras lamun apas musolli anhu tina itu nahwi jidarin paling nahwi ason mangka kalawan saumpamana itek magrujatin anu ditancepkeun ka matain saperti barang banda. Pailam yajidhu mangka lamun teu manggihan si musolli ka itu nahwi ason nudiba mangka disunatkeun naon bastu musollan ngabeberkeun tempat salat kasajadatin seperti sajadah. Tumain aja teras lamun apa si musolli anhu tina itu bastu musollan khoto mangka ngagaris atanapi ngagurat musolli amamahu kana payuneuna itu si musolli khoton kalawan ngagurat fi salasati adruin dina 3 pirang-pirang asda naonana urdon lebarna tulan atanapi panjangna. Wahwari itu tul cenah sarahna mah tul teh nanti guru mah kana khot. Wahwari tul teh taula leuwih utami li khabari Abi Daud kulantaran aya hadis Abi Daud. Tidak salat di mana-mana salat sadukum salah saja lain kabeh paya jalma kadang jadikeun itu ahad amama wajihi dipayuneun raraina itu ahad syai'an kana hiji perkara. Pailam yajid mangka lamun teu mendakan ahad palyun sip mangka ngancegkeun ahad ason kana iteuk. Pailam yakun mangka lamun teu aya eta mahu saratana itu ahad naon ason iteuk. Fayahuto mangka ngagurat itu ahad khoton kalawan guratan. Sumalaya turuhu teras mal ngamadaratkeun ka itu ahad naon ma perkara marro anu ngaliwat itu ma amamahu di payuneun ahad. Wa kisah sareng dikiaskeun bil khotti kalawan khot ngagurat ngagaris naon al musalla tempat salat. Wa kudima sareng dipayunkeun itu musalla alal khotti tibatan ngagurat lianahu kana saestuna itu musalla eta adharu leuwih pertela bil muradi dina perkara nu dikarepkeun. Wa tartibul madkuru jeung ari tartib anu tos ditutur eta huwa ari itu tartibul madkur eta mutamadu qaul mutamad hilapan bari nyunayaan lima pikeun perkara yuhimuhu anu tos ayeuna kitu maham kana ma naon kalamu Ibnul Mukri dauhan Ibnul Mukri. Pamata adalah maka samang-samang sangalih atanapi pindah ngalih itu si musolli an rutbatin tina hiji martabat ilama kana perkara dunaha anu sahandapeuna itu rutbah mal qudrati sata kawasa alaiha kana itu rutbah kanat mangka aya itu madunaha aya nu kana ieu teh da kulantaran ti sababaraha guru aya nu ka madunaha aya nu kana rutbah tapi ieu teh kana madunaha ngeunaheuna mah. Kanat mangkaya itu madunaha teta kal adami seperti teu aya
Wa yusanu sareng disunatkeun naon Allah yaj'ala teu ngajantenkeun musolli asutrata kana tutup-tutup teh ilqa wajhi dina payuneun wajahna si musolli bal an yaminihi balik teh ti belah katuhun musolli aw yasari atanapi belah kenca musolli wa kullu safin jeung ari setiap barisan atanapi jajaran eta sutratun jadi tutup-tutup liman khalfahu pikeun jalma anu aya satukangeunna itu ayeuna kitu man in qaruba lamun deukeut itu ayeuna siman minhu ti itu kulis sopin qala Bagawi tos ngadawuh sa Imam Bagawi sutratul imami ari tutup-tutup iman eta sutratuman jadi tutup-tutupna jalma khalfahu anu aya tukangan imam intaha tos beres kaul Bagawi walau ta'aradot jeung lamun palawan naon asutratu tutup-tutup wal qarbu sareng deukeut minal imami sareng imam awis sopil awali atanapi ayeuna kitu jeung jajaran awal famalladzi yuqaddam pamamangkarin naon eta alladzi yuqaddamu anu kedah dipayunkeun itu ladzi qala ngadauh syaikhuna kurang sadayana kullun muhtamalun kullun ari saban-saban saeje eta muhtamalun narima pantes wa dhahiru qaulihim jeung ari dhahir dawuhan fuqaha eta yuqaddamu dipayunkeun naon aswapul awalu jajaran awal fi masjidihi sallallahu di masjidna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wa in kana sanajan aya itu sopul awal teh eta kharija masjidihi di luareun masjidna Kanjeng Nabi al muhtasi anu ditangtungkeun bil mudha'afati kalawan tikal-tikalna ganjaran naon ieu kabarkanana wa in kana sanajan aya eta kharija masjid mutasi bil mudha'afah naon takdimun habi sopil awali ngaheulakeun mayunkeun umpamana jajaran awal yang kahiji inta geus beres itu ayeuna qala syaikhuna wa idza sholat jeung di mana-mana salat itu musolli ila syai'in kana hiji perkara min hatina itu jidar payusanu maka disunatkeun lahu ka itu musolli wali ghairihi jeung liana musolli naon dap umarin nolak jalma nu ngalewat baina antarana itu musolli wa baina sutrati jeung antarana tutup-tutup al mustawfiyati anu nyumponan li syuruti pikeun pirang-pirang syarat wa qata sareng nyata-nyata lalawara itu si marin bimururihi kalawan ngalewatna si marin likaunihi kulantaran ayana itu marin teh tamukalapan jalma mukalaf wa yarumu sareng haram non almururu ngalewat bainahu antarana musallin wa baina sutati jeung antara tutup-tutup hina yusanu dina mangsana disunatkeun lahu kaitu musallin non adab nolak wa ilam yajid jeung ayeuna lamun teu nemu wa ilam yajid wa ilami sanajan teu nemu salmaru jalma nu ngaliwat sabilan ayeuna kitu kana jalan malam yuksir dina salagina teu lalawara itu si marin malam si salagina teu lalawara itu musolli atuh salagina teu lalawara itu musolli biwukupin kalawan ayeuna ngadeg pitorikin di jalan au fi sopin atanapi di jajaran mapurjatin sarta ayana kokosong fi sopin akhoro dina jajaran anu sanesna bayana yadaihi di antara ayana dua pandangan musolli palidahilin mangka eta tetep meunang keur jalma anu asup naon haraku supupi ari ayeuna ngabedah pirang-pirang baris pirang-pirang jajaran wain kasurat sanajan seur itu supup hatta ya sudah sehingga nutupan si jalma atau nutup musolli kaitu purjah
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin. Disunatkeun keur anu salat teh tawajjuhun li nahwi jidarin nying hareup kana umpamana tembok. Jadi sunat keur urang mun salat nying hareup tembok. Urang di masjid, asup ka masjid dek salat, mana nu paling halus posisi deket hareup tembok teh. Atanapi tihang sunat teh gitu. Sebab jadi sutra aman tina kaliwatan lamun aya budak teh mah cek parbasana tanapi nu budak denger mah piraku ari lain budak leutik pisan. Jadi sunat teh nyarep umpamana tembok au amudin atanapi tihang. So, seperti masih di urang tuh di Sijame wetan aya tihangan. Nah, sunat. Intina min kulli sahisin, setiap perkara anu ngajengkarang baik itu tihang, baik itu ayeuna kita meja peranti khutbah bohna, baik itu bohna teh kain bohna teh naon asalkeun sahis anu ngajungkereng tah eta ayeuna ngarep ka dinya eta sunat. Sunat teh baik salat ayeuna paru atanapi salat jenazah sami cenah kitu sunatkeun. Asalkeun ayeuna nu ngajungkereng nu ngabanteng benda naon wae dijadikeun ayeuna aya hareupeun urang tah sunat kitu. Jadi teu kudu ku tembok wae, bisa ku tihang, iteuk, sajadah ke dihareup keur ciri unggul. Eueuh pisan cenah lah tuh ku baju kadinya. Kamu orang irit-iritan kunaon tah? Ku kantong tas kermade lemuntuna di situ kang si anu mau nah dihareup sapatu mah ulah si najis. Sakumaha ayeuna jarakna eta ayeuna kitu nying hareup umpamana tembok, tiang, bohna teh iteuk. Anu mana cenah jangkungna cenah sulusa dirain 2/3 asta. Asta teh balantar leungeun tina ieu namana ngaranna teh mumuncangan siku pikeun ka dieu ngaranna asta nya meureun aya kana 40 30 mah sentian mah berarti lamun ayeuna cokot 40 2 kali 4 80 bagi 3 berapa sakituan karena 30 sentian 2/3 asta. Lamun 30 berarti ayeuna kana 45 teh 45 berarti lamun 2/3 na teh 2 kali 45 80 bagi 3 30 sentian 2/3 asta teh jangkungna teh teu kudu sakitu eta mah nya ibaratna sakitulah lamun nurutkeun riwayat-riwayat ti Kanjeng. Leuwih jangkung teu naon jarang urang mah ieu tapi lamun di masjidna piraku lah teu kudu cek paribasana lain teu kudu kumaha tapi lamun salat urang di lapangan di kebon atanapi nya di tempat sepak bola tah perlu. Tah eta cenah ayeuna anu saperti lu eta teh lain paksaro atanapi leuwih jangkung teu naon. Terus jarak antara ayeuna kitu
eta tembok teh mencarita tembok atanapi itek atanapi tihang jeung nu salat sakoma sami ketang salah satu adru eta mah 3 asta saasta tadi 45 3 kali 45 seberapa tah sakituan lah perkiraan sakitu inti namanya atuh meujeuh we gitu cek sarana eta cina anu 3 asta teh nah dihitung tina ruusul asobe tungtung ramoh atanapi tina memuncangan cenah ihtimal cenengan cek anu awal zaman kahiji ngituna tina tungtung ramoh suku kana tembok teh 3 asta teh tapi cek Ibnu Hajar mah sabalikna cenah tina keuneu tina muncangan di dinya cenah eta teh cenah lamun posisina salat bari nangtung ngitung kitu teh tapi lamun bari diuk mah 3 asta eta teh minal alyatain tina birit tina bujur tina bobokong ngitungna tina bujur 3 asta teh mun salat bari diuk kitu nyeta cina ayeuna eueuh tembokna ge lain salat di masjid cenah terus lamun apa eta jalma tina umpamana ayeuna tembok palinah wi ason ku ieu ke ditancepkeun jiga barang-barang we kitu ieu atuh kantong naon we atulah ciri seolah-olah berkata eta jarak teh tidak boleh berjalan ke sini jadi maksudna ayeuna apes teh teu gampang cenah nyangan tembok cek paribasana aya ge geus pinuh ku batur bohna teh atanapi heueuh cenah lain di masjid teu gampang lain dina harti ieu teu bisa bohna teh dengan berbagai alasan bisa cenah ku ieu ku barang-barang tanya ngarep ka dinya urang salat teh keur tutup ke area urang salat tidak boleh masuk nyeta weh keneh cenah mun eueuh keneh mah geus atuh bastu musholla ngamparkeun sajadah tempat salat baik itu sajadah karpet samak kain bohna teh sajadah aya khusus di urang tah eta geus jadi sutroh area urang salat gitu teu meunang ka dinya harap sumain aja terus ayeuna apa sih jalma anu tina itu sajadah eueuh cenah teu mawa sajadahna ge boborah kainget sajadah cenah keur ulin ieu teh kaleuweung cenah waktuna salat aung adzan rek salat kumaha tuh khoto amamahu garis si jalma hareupeunna ku garisan 3 asta tadi teh ayeuna kira-kira 100 lah 105an gitulah 105 teh urdon autulan baik lebar ataupun cenah panjangna ngan wahwa awala tul panjang itu lebih utama jadi panjang 135 lebar dikondisikan lah kagigir mah kemarin sama yang orang kutilu ku 45 ge meuje pada aku teh
di garis digurat ku urang ket 135 sameter 35 berarti eta cenah manjang 135 eta aula paling saya sakitu cenah. Sabab aya hadis di mana-mana salat saeun kabeh jadikeun cenah payuneun sareng ayeun kabeh teh hiji perkara ieu hadisna hadis sutra teh. Mun teu aya cenah sok cenah ancekeun tongkat itu teu aya keneh atuh cenah garis we cenah ku sagarisan saguratan mah cenah. Tak ketika lamun aya geus aya sutra kitu mah summa yadruhu ma marra amamahu insyaallah moal ayeuna aya nu ngamadaratkeun ngaliwat ka hareupeunana naon udah aya garis eta cokot ku tukang hikmah hizib ilmu ngagurat cenah ye mal bisa ngalewat jigana aya kaitanna eta jeung sutra ieu hijib ieu hijib latif hijib andarun sa hijib andarun mah keur bebeuratan teulan hayang jadi 1 kilo 2 kilo hijib andarun batur mawa supaya berat tuh jampean ku urang sakintal jadi sakintal berat tuh geus jadi mah wa qisabil khatti al musalla dikiaskeun kana ngagorat al musalla tempat salat seperti sajadah teh ya kitu dikiaskeun ka dinya ngan wa qudima al khat li anahu adhar fil murad tempat salat mah sajadah teh diheulakeun ti mangagurat pantartibna tembok wah tembok iteug naon wae barang-barang eueuh ayeuna kitu sajadah tuh ngagurat tadi diheulakeun sajadah ti batan ngagurat sabab adharu bil murad lebih ayeuna kitu jelas kanu di karepkeun nyaeta muradna teh man'u mururinas alai alladzi huwa sababun fit taswish nyegah atanapi ngalarang manusia ngalewat kadinya anu mana sok jadi sebab ayeuna urang kaganggu teh teu husu teh kitu maksudna teh urang geus pada apa ayeuna coba lamun ngagaris nomor kono bodoh naon cenah ieu sajadah geus pada apa mata tahu sajadah tatartib anu mesti ditataan teh tadi teh hiji ayeuna ngarep tembok tembok ayeuna ku iteug ayeuna ku sajadah ku amparan ngagurat ta eta nu mesti ditataan teh wa al mu'tamad eta mu'tamad al mu'tamad jadi tartibna kitu tartib urutanna tina kasunahanna jadi hareupeun tembok mah eta terbaik we geus jigana gajaranna leuwih gede tah turun pangkat kanu iteug teh tihang teh atanapi barang-barang terus ayeuna sajadah terus ngagurat kitu tah cek kaul mu'tamad beda deui cek kaul Imam Ibnu Muqri ari Imam Ibnu Muqri mah berpendapat anjeunna ayeuna berpemahaman ayeuna kitu teu kudu tartib Ibnu Muqri mah kitu min adabi nadbi tartib teu sunat tartib kitu lah cenah mana we ceuk Ibnu Muni Asy'ari weuh cenah naonna cenah nu aya atuh ye orangnya simpel dikuatkan urut-urut gitu cenah lah naonna nu aya cenah pake sutra cenah atuh. Jadi eueuh kasunatan tina urutan eta.
Apapun itu dijadikan sutro itu sunat, udah cina beres selesai. Ibnu Mukri. Pamatang adalah anrut batin ila maduna hamal kudrah alaya kanat kang Adam ketika nu salat pindah ti hiji martabat. Martabat teh urutan teh derajat teh tadi. Pan aya tingkatanna kasunatanna teh ti tembok turun kanu hiteuh tihang karena ayeuna amparan tempat salat terus ngagurat tah ketika jama pindah tina urutan eta kanu sahanapeuna katakanlah seperti ayeuna kitu teu nyeureub tembok pindah kana ayeuna sajadah bohna teh kamu cekna sarahna mah mana contohna teh tadi teh jadi ya cabang masalah tina disyaratkeun tartib teh kan tadi sunatna. Contohna seperti ayeuna ka antara kata wajuha linahwil jidar wa goroza ason seperti jama teu nyinghareup tembok teu nyinghareup ka tembok kadon nancepkeun bohna teh itu pindah teh berarti tina nu terbaik ka sahanapeuna. Bari kawasa manehna nyarep tembok teh gitu tah eta ayeuna kanat kal Adam berarti eta ayeuna anu sahanapeuna teh cenah kal Adam direken ayeuna teu aya dina harti teu meunang pasunatan gitu cekna sarahna ae fala tahsululahu sunnatul istitar teu hasil sunat tutup-tutup cenah nah atuh cenah bet digeclokan eta cek turutkeun anu tartib teh aya mah jadi kudu nu panghadena heula urang salat di masjid kareupeun tembok aya atanapi ieu bari kosong bohna teh kadon nancepkeun tiang atanapi kudu sahanapeuna ku kantong wayana cenah lapur pasunatan mataknya wayana kudu hareupeun tembok kahareupeun salat mah kitu tak ketika ayeuna teh hasil sunah istitar tambah deui wala yahrumul murur baina yadai teu haram ngaliwat ka hareupeunana urang ngaliwat ka hareupeunana teu haram nah sia babal cenah aing keur salat bet ngaliwat maneh mah kitu kuduna dihareup maneh teh cek namuin ge lantaran maneh teh dihareup dat dihareupeun tembok kosong kadon di dieu aya nu bohna teh ku kantong cah cenah aya mah teu haram cenah aing ge ngaji cenah top ngadu ilmu ka deui pasial tentuna ieu mah carita hukumna kitu ulah disalahkeun amun nurutkeun ieu salian teh Ibnu Mukri nu muktamad teh anu tegas teh kitu pan ari ulama na ieu mah tarargas cenah hukum teu calece nya hukum teh disiplin ilmuna teh bener gitu. Wa yusanu alayat ala sutra tilka wajib disunatkeun ayeuna sinu salat teh teu ngajadikeun eta tutup-tutup teh belah hareupeun wajahna bal an yamini aw yasarihi balik ta ayeuna kitu katuhun atanapi kencaeuna jadi cenah ulah hareupeunna katuhu atawa kenca sudah kumaha ulah pas merenya nyangigir merenya rada menyamping meren tapi kan cekna hadis ida sholadukum fayaj'al ama wajhi syai'a
Kela. Aila ayu qala al muradu bil imam bil amam atuh teh bil amam ma qabalal khalqi kecuali diucapkeun nu dimaksud ku hareup teh lalawanan tukang payusaddaku bijaliha al yamini aw shimali nya bener jadi dijadikeun ayeuna kitu belah katua atanapi kenca jadi pan tadi teh maksudna payaj amama wajhi pan kitu cenanya ngajadikeun si jama hareupeun wajah itu lain bukan berarti cek musannif cek nasarahna bukan berarti harus tepat dengan wajah kita sebab yang namanya depan itu adalah ayeuna lawan dari belakang maqobalal kholpi jadi ulah pas iya da ketika rada katuh atau yang cage eta dihitung amama wajhi gitu atuh nya meureun bisi kaganggu wal awala antakuna ala yasar pangli utama nama cenah kudu belah kenca cenah ya ana syaiton yati min jihati asabu syaitan sok datang ti belah kenca oh ya hareup ge sok datang ge cuma lain setan nanti ke arah kenca setan mendatangna tinu goreng gitu meureun gitu tapi kan lamun tina Quran makeun men HP ma ana aymanihim wa ansama ilaihim wala tajilu aksaruhum syakirin pan gitu hareup tukang katuh kenca supaya teu salukuran kan gitu si janji setan teh la tianahum imbaini aidihim wa min khalfihim wa ansama imilihim ayyuhim wala tajilu aksaruhum syakirin nya meureun emang ngitung kana kabiasaan goreng kenca sok disanikeun ka setan matak sunatna nya di belah kenca hareupeun gitu hareupeun kenca jeung deui cenah di syarofil yamin cek Syekh Ain Sin baliknya berarti nah sabab cenah moyan katuh geus belah katuh cek nu hiji sunat belah kenca hareupeun belah kenca sabab setan sok datang ayeuna belah kenca halangan cenah tah sia sutra heup tong ngaganggu cek deui katuhu cenah naon ge kalusan mah katuhu ya silahkan lah balanya mini wa kullu supin setiap ayeuna jajaran eta jadi tutup keur anu ayeuna satu kangeuna urang berjamaah urang baris kadua hareupeun ayeuna kitu baris kahiji tah anu baris kahiji yaitu tutup keur urang imam jadi tutup ayeuna keur baris kahiji atanapi dinding tembok lamun deukeut dina qaruba eta oge ari jauh mah baris kahiji panghareupna urang pangtukangna salat kosong tengah-tengah eta mah teu jadi sutra gitu ngadu Syekh Bagawi tutup imam eta jadi tutup keur jalma nu satu kangeuna keur ayeuna makmum nu tukangeuna berarti berjamaah mah geus teu kudu lah sutra teh geus aya sunatna teu kudu dijieun-jieun dibuat-buat ge termasuk di masjid gitu tah pan aya dinding tembok imam terus makmum hareupeun walau ta'aradot as-sutratu lamun berlawanan antara tutup jeung deukeut jeung imam atanapi jajaran awal mana nu kudu diheulakeun ieu mah tadot ieu berlawanan antara ayeuna kitu tutup jeung deukeut jeung imam dina harti lamun deukeut jeung imam moal bisa ayeuna kitu nyieun sutroh tapi lamun jauh ti imam bisa ayeuna urang teh ayeuna ye sutroh bohna teh
maning mana pilih di mana gitu. Atanapi cenah ayeuna kita berlawanan antara tutup-tutup jeung baris ayeuna kahiji gitu. Ta eta pilih nu mana? Mandingan mana? Nah mandingan deket jeung imam tapi eueuh sutra tapi kan cek ieu kan dari tutup-tutupnya. Kumaha ieu musonif teh? Sia nyawanana. Ieu mah bisi meureun. Bisa wae kan ayeuna. Iya pan aya mimbar supaya gede. Lamun dekat jeung imam berenang maneh teh ka bagian sutra. Meureun kitu. Lamun jauh ti imam bisa wae kan di sisi mah aya tembok. Oh, tembok bohna teh meureun kitu. Nyalah berbagai kondisi pokoknya caritana kitu we bohna teh. Deket jeung imam kitu tapi eueuh sutra kaitungna. Dan meureun imam berada belah gieu, urang belah dieu ngegeblos ka hareupeun mah eueuh. Meureun kitu. Jigana meureun salatna ieu mah di tengah masjid meureun. Di lapang meureun kitu teh. Lamun ayana kitu jauh bisa suruh tapi teu deket jeung imam. Dohna teh kitu teh. Atanapi sutra jeung jajaran awal. Lamun ayana kitu berlawanan kitu. Lamun urang milih jajaran awal, urang ayeuna kitu hareupeun teh eueuh sutra. Lamun milih sutra urang teu baris awal, tah eta kumaha? Eta cek musonif ayeuna muhtamalun, kullun muhtamalun. Eta ayeuna mah pantes. Maksudna teh kumaha? Sae bae rek kumaha ge cenah. Teu naon kitu. Deket jeung imam cenah eta aya padilah khusus. Cenah rek jauh tapi ayeuna ieu sutra, eta oge aya padilahna. Urang mah rek milih jajaran kahiji lah baelah teu ayeuna eueuh sutra ge eta aya hadisna. Milih sutra aya keteranganna. Kullun muhtamalun. Ngan cenah kieu wunggul cek ayeuna para ahli fikih nah kudu lamun posisi di Masjid Nabawi mah Masjid Kanjeng kudu ngaheulakeun jajaran kahiji cenah. Kayak di Masjid Nabawi mah cenah wayahna eta mah pilihna ayeuna baris kahiji. Sok sanajan ayeuna kitu baris kahiji teh aya luareun Masjid Kanjeng cenah. Cek paribasana menyamping bohna teh kuat ka kasisi bohna gitu. Luareun masjid bohna gitu tah. Da maning eta sabab cenah muhtas bil mudhaafah. Berlipat ganda cenah ayeuna khususiatana Masjid Kanjeng nah. Buruhna teh salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma adahu illal masjidil haram. Salat di masjid kaulan ieu langkung utami tinimbang 1000 salat salian masjid kaula kecuali Masjidil Haram. 1000 salat guys. Mantap. Tak nu haraji teh eta kaparincutna teh ku eta. Tak sok aya basa arbainan. Arbain teh 40 salatan berjamaah ayeuna 40 waktu bareng jeung imam. Sapoe waktu 40 bagi 5 20 poe. 2 poe berarti kudu teh. Takdimu nawi sopil ula heulakeun jajaran awal cenah. Kitu wungkul cenah are kitu mah cenah mending ieu lah bae teu naon atuh muhtamalun. Tinggal sarua aya keterangan coret-coretna. Tinggal bisana urang we atuh cenah. Wa idza shalla ila syai'in minha payusanu lahu wal dab umarin. Tak ketika cek tadi pan sunat sutra, terus urang teh salat hareupeun sutra, baik itu dinding, baik itu tihang, baik na sajadah, baik hareupeuna kantong ataupun itu ayeuna baris jajaran ayeuna nu sarolat bahna teh hareupeuna sami makmum. Tas sunat keur urang ketika salat hareupeun sutra
dap umarin nolak anu ngaliwat ayeuna kadinya. Heuk bohna teu aya budak atawa kolot teh ngaliwat kurang ditolak kuleungeun di isarah di kieu. Stop. Boleh ngomongkeun. Kuleungeun di kieu. Lawanan balikeun deui. Eureun bisi dihitung mutawaliat teh balik deui. Sosanajan aya sapalihna tina naon hari keur ayeuna kitu ngingetan. Tapi eta oge anu al-mustawfiyati li syurut anu nyomponan syarat-syaratna. Sutrohna teh nyaeta lamun cek tadi ayeuna kitu jangkungna 2/3 asta 30 cm. Terus deui ayeuna jarakna panjangna ayeuna 3 asta 135 cm. Terus deui tartibna jiga tadi tembok kieu tah kakara kitu. Disunatkeunna teh nolakna teh. Berarti lamun teu salian teu kitu mah teu sunat berarti. Salah urang teu ngabogaan sutroh meureun. Waqot ta'adda bimururi jeung deui si nu ngalewat teh lalawora ku ngaliwatna teh. Kulantaran bohna teh posisina eta jalma teh jalma mukalaf deui. Hale sangeunana ngalangkung we ka payeuneun ayeuna urang keur salat kitu tah. Tah eta sunat ditolak ku urang. Eta. Syarat kitu. Tah budak teu naon dek datang ku urang kieu halangan. Terus deui haram ngaliwat ayeuna kitu kaetan nu salat jeung antara sutroh nalika disunatkeun ayeuna nyegah. Tah ketika aya jalma nu salat hareupeuna aya sutroh bari cumpon syarat-syarat anu tadi teh urang haram ngaliwat ka dinya haram teu meunang. Sok sanaos ayeuna cek paripaosan nu ngaliwat teh eueuh deui jalan ngan ka dia kadinyana kitu. Aduh, kumaha dek nyokot sapu cenah tapi keur salat. Ka dieu salat ka dieu pinuh ku nu salat. Sedengkeun sapu belah ditu kudu ngaliwat ka nu salat haram wayahna. Lamun cumpon ayeuna kitu syarat-syarat namanya babarina deui urang malah seperti nu karana berjamaah we kitu pan jadi sutroh nu hareupeun teh katukangeun. Eta geus cumpon. Teu meunang ngaliwat ka dieu. Haram. Sosanajan eueuh di jalan wayahna dagoan keun kaberes gitu. Tapi eta oge masih aya ketentuan malam yuksi nu salatna teu lalawora bibukupin pitorikin ari kitu mah salatna nyaho eta teh jajalaneun panto teh tempat keluar asup salatna lawang panto bohna kitu eta mah lalawora geus lengkahan bae lewatan ge. Sia cenah aing salat aneh atuh salat bener panto blegug. Sakitu lega amat kitu. Eta naon tah mah teu haram. Au fi sopin ma purjatin atanapi di baris bari aya kosong, baris nu sanes. Baris kahiji wae loba nu kosong can pinuh can rapet nyieun barisan bohna teh di baris kalima pangtukangna atawa nepi tengahna. Tah eta mah teu ngalewatan nah. Eta naon kahareup atuh salah manehna. Nyaho ieu mah tempat bulak-balik jelema. Jadi lamun urang rek ngamek kan ngaliwat mah tempuh heula posisi bisi urang posisi keur salah gitu. Matak lamun aya nu kosong kitu mah meunang cenah keur asup. Kharakus supup ngabedah ayeuna kitu barisan. Sok sanajan ayeuna kitu barisanna loba keur nutupan.
Urang salat ayeuna Jumat pas dihareup aya nu kosong ari tukang parari nu rapet geus salingkahan teu nanaon. Salah maranehna tulen eusi anu kosong dihareup kitu. Teu nanaon teh mah kitu. Hor kusuhuk ngaranna teh. Nu ulah mah geus puguh ayeuna kitu pinuh aya ngalingkeun batur eta mah teu meunang. Budak leutik pina sia kali itu. Dak leutik. Wa kuriha.